Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Abu Nawas satu ketika nyana ngomong di unggal daerah, cek nyana, kaula adalah seorang manusia anu membenci hak, anu mencintai fitnah, jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran. Ambo tasi ngomong teu kira-kira ditonton ku jelema, coba kiai coba ngomong deh ya. Kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur, benci terhadap hak, mencintai fitnah, jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran. Waktu genjleung di lembur genjleung, asal ceramah kos kitu, asal ceramah kos kitu. Ayeuna dilaporkeun ka raja, raja aya kiai teu beres ya kiai. Kunaon gitu? Atuh ngomongna membenci hak, mencintai fitnah, jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran. Nya mah kudu ditangkap kiai. Tangkap. Akhirnya Kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana. Dibawa, ditangkap, jangan teu lumpat. Kiai Abu Nawas begitu ditangkap teh lupa malah ngangsongkeun leungeun, borgol saya. Ulah kita mah tah tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya. MCI 2 tangkepeun itu hiji. Laporkeun ka Kapolres lah. Tah. Akhirnya ditangkap, dibawa. Wah, masyarakat Surak dantaran aman lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman, sebab bahasana teu ngeunaheun, mengundang fitnah ieu bahasa, bahkan ngamurtadkeun, cilaka ieu mah kiai model kos kieu. Akhirna nyana diinterogasi, ditongton ku masyarakat. Saudara yang bernama Kiai Abu Nawas, betul saya Abu Pendi saya. Lahir di mana? Saya Solear lahir. Oh, dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut. Sial tah Haji Pendi. Saya Abu Nawas. Betul kamu nama Abu Nawas? Betul. Betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara membenci hak. Betul. Kunaon maneh ngabenci hak? Lain kula bae. Ca anu ngabenci hak termasuk tuan raja. Ya. Sia ka aing goblok. Lain kula bae, bahkan tuan raja sangat membenci hak. Ulah macam-macam sia cek raja. Aing diborgol sia. Borgol kula. Kula diborgol, raja ge kudu diborgol. Kan sia ngalawan ka aing. Nu bener sia ieu, nu bener coba, bener sia membenci hak, bener. Naon hartina? Hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan, jeung siksa kubur. Eta hak. Eta hak ngaranna. Al-haqqu mir rabbik, bener adalah ti Gusti Allah. Hak eta adalah yakin, hak eta adalah nyata. Ternyata paeh eta adalah nyata, kuburan eta nyata, siksa kubur adalah nyata. Kula membenci eta. Tuan raja kan leuwih tibatan kula. Oh geus ya. Cek tuan raja nah makana. Jadi kula membenci hak eta, eusina hak adalah paeh. Kula encan hayang paeh. Atuh komo kula mah ngora keneh, kula deuk nanya Haji Pendi be, umur sabaraha Mang Haji? 80. Siap paeh? Encan, tapi sedeng kan lamun paeh. Didoakeun ku urang ge lain deuk dikawinkeun. Wah, teu beres urang dieu tah. Nah, iya. Jadi hak eta adalah paeh. Urang geus nyaho nu sugih paeh. Anu susah mah koit. Bupati ge maot, RT mah modar.
rame para rae atuh. Ai di Bandung mah lain, di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus. Ngeunaheun kan, ai ka haji pondi mah koit. Lamun ka pamarentah modar. Beda-beda tah bahasa teh. Nah ieu mah geus para rae kurang-kurang geus disaksikeun. Urang geus jaksian anu mararaot, nu sugih maot, nu susah maot, pamarentah paeh, rakyat paeh sarua bae, kiai ge maot sarua bae. Nu kolot paeh, budak paeh kadang di jero keneh berarti hak, tapi tetep bae urang seakan-akan teu percaya bahwa urang bakal paeh. Kok bisa kos kitu? Nyatana kolot dia boga HP-na 2. Biasa sempet WA-an segala. Misqala dzarratin syarra yara misqalan. Ieu kan tanda bahwa nyana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh. Dia anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahe naonan. Nah, ieu tanda jelema blon. Teu percaya kana bakal paeh. Iya, boro-boro naon. Diri orang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah, wiridan teu betah, salat sunah teu betah. Komo zikiran maca sholawat mah teu betah, tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa. Nah iyalah tertanda orang teh hampir teu percaya, membenci hak. Kitu keneh urang geus maot, urang sering nganterkeun mayit ka kuburan. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakieu agrengna, imah nu sakieu gedena, isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang, kurang hanya semeter leuwih saeutik. Kumaha jangkung pendekna bae, haji pendek geus ngajengkalan sorangan ngono mah. Sabaraha mah haji? Jengkalan. Nah iya, eta imah urang nu aslina mah kan eta. Tetapi hampir orang siga nu teu percaya bahwa orang teu bakal kitu. Di antara kadeuleu teu percayaana di lembur kos kieu ge, di lembur kos kieu ye lembur ieu mah leuweung nu mabok ambalaya. Baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol. Baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan. Mun di Bandung mah tuh di Kebon Kelapa Cicaheum. Kuari mah di Jambe, di handapeun tanggal Jambe malah. Eta nu mabok, nu zinah, nu judi di mana bae. Masya Allah karim. Ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi, HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan. Sebab naon? Sebab kan siga anu kaluar ti gedogan. Jepang mah siap, Cina mah siap, sebab geus terdidik. Begitu di Indonesia asup ape era globalisasi bener bae nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat Masya Allah ina kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus kolot na guys, sia di kamar bae, horeng kolot na geus sarua kieu bae deui tolol. Tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh. Teu kumaha coba. Ye, neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese. Neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese. Aya di Jambe teu boga HP, encan kabeuli doang tah mah. Lain waro. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak. Urang percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya karena ma akhbaro bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, pertanyaan malaikat munkar nakir, aya azabil qabri, aya naimul qabri. Orang percaya geus atuh rada perandapan geura diri orang awak sia lamun isuk paeh coba awak geus boga amal naon ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab
terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak. Sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha? Cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese. Ieu bae ieu pamonggolna teh pamonggol teh kudu dibonggolkeun diteunden bae di Gunung Uhud diteunden Gunung Uhud ajur. Nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu. Atuh lain ajur teh mebes tah mah. Atuh mebes bae geus. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cak Abu Nawas. Jadi kula membenci hak Tuan Raja Leuwih. Oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan. Nomor kedua, maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah. Bener tante, bener. Kunaon fitnah maka dicintai, fitnah maka kudu jauhan. Sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta jeung keluarga sebagai zinatul hayatid dunya eta teh ngaranna fitnah. Fitnah teh harta, fitnah teh keluarga. Kula mencintai harta, mencintai keluarga. Tuan Raja Leuwih tibatan kula mencintainya. Lumantak wali presiden toh-tohan ge. Mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka. Memeh pilpres geus caritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui. Perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae. Pemenangna geus dibejakeun teh kula pilpres telah selesai. Padahal mah milih ge encan seperti eta lah kuari teu kudu dibejakeun fitnah tah baheula mah kiai teh ya kiai ngadoana ieu tah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradda bi ibadika fitatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Eta doa para kiai salafus sholihin. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kamungkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun bibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae. Ketika aya fitnah kuari diaradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngado tu kumaha masyarakat geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban polisi jeung TNI jeung TNI nya mah biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah kuari makan kiai jeung kiai. Nah ieu adalah zaman fitnah nu bagus nama menta pae faqbidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai na ge kiai kuari henteu lo gadoa eta usim fitnah teh malah manehanana naon sih geus lah boleh caritakeun sebagus aya di hareup TNT kabehan pan nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ya kepalana ya blon ya cager. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kolbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Zaki kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara. Masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadi nyarana kiai anu milu di kantos kitu teh kiai kokoset. Ya mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung. Aya kesempatan keneh kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti
mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari kukula mau diceritakan kiai da saha kiai da saha atuh teh nyaho jasa bebeja duh katanya boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh tanya mana naon mah budak ditanya persentase ge heran odog jasa barunya ya Allah ya karim jauh presentasenya nah aya di daerah urang ya daerah urang mau dibejakeun maksudnya daerah Serang boga jamiahanna 300 rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper ku hari jamiahanna tinggal 30 merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endek ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyeun pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyeun majelis alhamdulillah masyaallah disangka teu budak santrina aya terus majelis atuh dieusian aya jamnyahna ditanya ieu minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu bari geus 300 400 bih atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah nah kamari datang caleg mere kipas iwalal hakim mere kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ka belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajeun teuing teu make jandela heulanan ih cenah geus kieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat nyono nyiuman kudu nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh aju jamiahan teu daek kulik wah kula mah inget ka abah bae beuleum ta jandelana beuleum jandelana karpetna beuleum ih sia mah tolol ini Karawang mal bejakeun Karawang mana Masya Allah mangkaning pernah dicarigin segala nah iyalah fitnah teu karasa sok geura ge sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh tapi set kena fitnah mal bejakeun kieu teh geuleuh nyaho Serang kamari datang ka ditu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu henteu berarti gagal tobatan ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh kabawa sakaba-kaba ampura Gusti aya duit-duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteung menang sabaraha ngaji kamari 2 juta ya saeutik amat emang milih nomor hiji bloon sia beres itu di bawah ongkoh ku aing sia geus milih nomor hiji nomor 2 sebodoh tah mah geus nah ieu mah geus carita fitnah sing hade mentak istiqomah teh hese moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al istiqomah khairun min alfi karamah ku hese-hese na istiqomah teh ulah gideug ulah naon gitu ngara goyang-goyang nah ieu mah balikan deui panjang teh dongengna nah ieu fitnah teh horenganan harta fitnah eta adalah keluarga ketika urang mencintai harta jeung keluarga selesai hirup mah seorang ulama
di mana geus mencintai harta, mencintai keluarga, moal kaburu zikiran ka Gusti Allah. Nu dihitungna ieu beta. Zikiran nu dihitungna eta bae. Ngaji nu dihitungna eta bae. Segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal geus diarajipan ku urang kabehan. Kos kitu bang geus diatur ku Gusti Allah, hayang teu hayang geus aya tulisanana. Tinggal urangna bae ngabersihan hatena. Sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa, tapi urang babarengan abeh naon ieu? Ieu kahareupna ngeri, kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI. Golkar masih kene aya berbau agama. PDI mah wallahu a'lam. Jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya. Moal tanyakeun tah ka Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh. Ieu mah keur carita ieu mah geussan pilpresna ge. Nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun. Ieu mah kumaha gitu. Kula mana montak ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang, urang masih ngaros sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salapi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta meungan sakadar nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha jojos dana sosial sabaraha eta ai salapi mah hayang kan teu nyaho jurusan ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu mah keun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak, nomor kedua mencintai fitnah, korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah. Nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah. Naon sia teh maksudna? Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggal hiji teu boga anak, nya nama teu boga minantu. Teu boga besa, jabah anak teu boga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji be hiji zatna, hiji sifatna, hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana. Nah, tunggal be hiji kula mah boga anak ya kana mentak sugihan kula. Kula boga anak, boga incu komo si ieu mah. Anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan. Ambalaya. Atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh. Manya pendek disuka nyaho jalan. Wah, tuh nyaho ke jambe ya kecil. Pan nyaho kabeh orang potonganana ambalayah di dieu. Ih nyolong bade ya jelema ye. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu ditanya ku Raja Harun Aras maksudna coba kumaha maksudna? Maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya ingat kana maut, ingat kana kubur, ingat kana siksa kubur, dengan ingat kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga, sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah baik dibelian hulu jelema. Dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah komo jadi presiden. Urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh. Sabaraha teh eta mah. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh. Teh teh nyaho urang mah miliar teh ieu mah 100 juta ge can pernah boga. Dan pernahnya ngegeter pun boga 100 juta. Hatinya santri bayiraha tuh boga 10 juta saya badai jasa perasaan. Nah batur mah geus tetean. Nah eta kan nafsu jeung nafsu. Lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti mal beres ka dituna.
bupati belian jelema moal beres ngalaksanakeun presiden melian moal beres kajian kumaha ge sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna tunggal dina sifatna tunggal dina afalna. Tah lamun kukula tadi kitu kan masyarakat bakal moal hudang komo kuari di negeri Indonesia. Masya Allah karim, Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya, geus nulusup kuari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran budak mah, anu ngaran Hindu mah kabelah dia geus ambalaya. Kuari mah urang masih kene loba kiai isuk pageto ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan, tinggal aya kiai anu kos kararitu nasib anak urang jeung incu urang geus anu ngadidik jan nyaho ka Allah teh dididik ku kiai nu ikhlas. Nu dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajeun ku kumaha ge moal bisaeun Mekah hancur so teh lamun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas. Di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas. Ketika aya nu ikhlas masih kena adem. Jelema lamun aya nu ikhlas tiis. Urang deukeut aja pendek tiis. Tiis teh mah duit teu boga. Masalah hambalaya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran jang hirup urang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas. Kula pernah ke Baghdad kebenaran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangeun hotel cak urang dinya eta ngan acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa. Bari mah geus dibangun deui kamari ieu keur kurap ka Baghdad teh bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangan hotel kula belah itu sekitar 200 meter. Akhirnya yaitu hadiah di dia di hotel. Nah ilah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema waliyun min auliyaillah hirup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid tertera dina syiiran Ukudul Juman. Urang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas malulu hese dibaca ada hese dihartikeunana atuh hese bae aja baru teu ngaji diaji bente. Oh iya Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.